malam lebaran mah. Wawancara gajah. Hiburan wejang lah. Sekali-kali ada kolot dia perlu hiburan mah. Wilujeng wangi kasadayana. Selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan orang kalebat jalmi anu saloleh. Geus karumpul canyang. Terus ba? Asup. Ngontrol we bapak maka dia. Bising eueuh nu jaga. Peuting harita basa kuring jeung manehna. Waktu patuk keur carita mere jangan dijeng supaya alah nu pinu ku kaendahan mikeun asih nu munggaran duaan ngumbar lamunan hayang hirup sauyunan hanjakal nikmat durian disangka beut bisa pegat orang miuni balebat nganukur macak dibelat teingeun ku harianeun asih kuring nu dibikeun teu nyana peuting leungiteun horeng peuting panungtungan. Alah hiburan we jang ieu malam lebaran cenah geja. Cuang takbiran yang bari ngariung di dia. Cukup. Gas. Gas ya. Sakitu we hiburan. Cuang takbiran atau udah malam lebaran orang teh alhamdulillah anjok ya. Puasa teh tuntas sabulan jang. Isukan teh poe lebaran nya nuhunkeun dihapunten wa tina sabudaya ning kalelepatan bok sok sering kuat di dieu heureuy atuh anak dewek si cepot si dewala oge dulur kaula di dieu ye nya sok heureuy di dieu ngomong ngacapluk ka mana we nuhunkeun dihapunten bilih seueur kalelepatan da maklum atuh dangaranna ge manusia nya manusia mah tempat salah jeung hilap nya matak teh kudu sering nuhun sering kahampuraan nya komo ayeuna mah rek yang hareup aduh ya petasan rame di dieu mah euy nya komo da urang rek yang hareupan poe lebaran teh nya isukan wilujeng ngalaksanakeun naon salat Id nya bebarengan hayu urang cuang ibadahnya mudah-mudahan urang kasalahan anu geus kalewat teh hayu urang cuang pohokeun jadikeun eunteung ulah sampai kaulangi deui nya kitu jang ngaronda jang ayeuna teh nya salam baktos ka wargi sadaya khusus ka urang Kuningan nya nu ti kaler mati kidul kulon wetan nya salam baktos oge ka dulur uwa ka kepala desa ka kelurahan ka kepala kelurahannya ka kades-kades nu aya di pedesaan naon wilujeng lebaran lah nya nuhunkeun dihapunten wae atuh belah kidulna oge aya di daerah Ciniru Cidahu Cilebak Sajambe Jalatrang ya naon deui ka ditu na kepasawahan
Cigana Mekar Cidahu oge nya teh hilap Ciawi kasadayana we pokona mah nya kadarma kaditu beh dituna nya Dharma Cigugur oge teh hilap itu petasan rame pisan di dieu mah dawa mah da teu boga ya teh ilaing meuli petasan teu belcon nya eta henteu Pak ada 200 lah padu ningali we rame di bawah di dieu nya jak tuang nonton we di dieu jak tuh ini rame di ting baladak jak malam lebaran takbiran yang atuh bade pangke sok takbiran baturan tah bari ngaronda hiburan bari hiburan sok melekan nepi ka isuk mah nya sok takbiran hari itu siap Bapak Semar beres pokoknya malah nya wedang loba di dieu teh mah tadi aya nu ngirim tetangga ka dieu dahareun opieun geus ngabanding kue geus aya di dinya bising aya hayang dahar di dinya geus disadiakeun dina wawadah eta aya dina lantang nya naon eta teh opor hayam cok di daraharan nya alhamdulillah itu urang syukuran we urang teh geus tuntas ngajalankan ibadah puasa sabulan penuh. Mudah-mudahan amal ibadah urang ditarima dan mudah-mudahan urang teh tergolong ka jalmi-jalmi anu saleh jeung salehah. Sakitu we lur. Nya sok pek teruskeun pot. Bapak mah bitu bising lauk kumeong dan dituruban ogo. Sok dituluykeun ja. Wala tuluykeun da wala. Nyapa sok mangga lajeng Pak. Sok loba tamu ka ditu ka Bapak mah bising teu kahareupan nya sing laleungiteun nya sok tuluykeun wayahna baturan si cepot ya siap Bapak kolot aing euy kontrol berenannya eukeun wae lah siap kudu selalu siap siaga itu belecon ini rame pisan di dah nongton lah belecon euy lur loba ieu petasan di dieu mah tuting baladag tuh takak tuh ramenya tuh hiburan heula aya musik bieu teh euy Jepang nyetelkeun lagu erek ngareng keneh sagedeung sok Jepang nyetelkeun sagedeung gedeung we ulah deui alah canggel tuh deh euy aduh ampun tinggal alhamdulillah hiburan we teh mah hiburan malam lebaran ayeuna teh lur nya takbiran kudu nami teh euy takbiran coba saeutik sok atuh takbiran sok Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd alhamdulillah urang takbiran dina penting ayeuna disagedengeun urang takbiran teh tuang ngobrol we pot atuh ngobrol-ngobrol euy nya atuh da urang malam lebaran ya teh tuh nya nuhunkeun di hapura we atuh aka nya pilih atuh nya meureun lain bilih deui sim kuring teh seur salah
nya sok heureuy ngaheureuyan si Aka sok nyarekan si Aka kuring nu jadi adi teh nuhunkeun di hampura we minal aidin wal faizin Aka amin sami-sami atulah nya atuh nuhun Aka mudah-mudahan atuh urang teh tergolong jalmi-jalmi anu soleh nya Aka atuh ditarima pisan ampura Akanya bilih seueur kalepatan ti tim kuring oge teu hilap nya ieu ka tetangga sabelah nuhunkeun di hampura boh bilih seueur kalepatan kasalahan anu dihaja jeung nu teu dihaja ditarima sarua kau lagi minta hampura pilih atuh kumaha teh aya naon sih teh pilih aya kalapatan ti jisim kuring anu teu dihaja jeung nu dihaja mah di hampura we nya sami-sami sasalaman atuh boleh ya minal aidin kumaha teh leungeunna minal aidin wal faizin maaf lahir dan batin amin ya rabbal alamin atuh nya sami-sami abdi ge nuhunkeun diapunten eta ye ya oke minta hampura kuring ye nya minta hampura ya sarua nya nuhunkeun di hampura oge abdi nya alah alah lelek ngesang sakiwe ge bos aing minta hampura bos bisa aya kasalahan mah bos malum da aing baca mapura loba kala sok turakan reka dirinya sok punta-penta wayana hutang aing kan bayar kan kaburu da aing kan boga duit bos Gede hampura pisan tapi kadepo wae kana utang kudu bayar. Alah. Enggak coba aing kan boga aing da kamari boga duit jadi pake meuli baju. Ieu gandak dipake bajuna lumayan. Tambah ngerakeun wae aing bos. Wala. Aing minta hampura wala. Nya dihampura. Wes sakali-kali deui. Moal wae. Pada tuh ya teh aing mangawedang aya naon ya teh boy ya ampura bos sok coba salah sok coba aing kasorangan ditarima ya ampura pisan teu ulah nginum wae ada kumaha dengan penting mah soleh we kuringna teu baong ngawedang gak ditu ngawedang aya wedang tadi loba bisi aya opor aya tuh di ditu alah kabeneran atuh kuring teh lapang nya si budak ampura budak abah euy ampura di ampura pisan sok ke kamana deui ieu teh sarua kuring ampura bisi loba kasalahan ya ampura bro ampura pisan pada diopor teh lapar ayang madang lah di itu tuh di pojok di hadap di itu tuh bisi erek mah dahar di itu wah ya yang geus atulah hari kitu mah pang cepat moal lila teh lah di dia dah ayeuna malam lebaran rek takbiran ongko kabeneran barudak narungguan udah belah di itu. Jog. Wayahna moal milu ronda ayeuna mah. Sok biasana ge sorangan mah sagedeung
nya minta hampura we nya kasadayana nya nuhun kawargi-wargi orang Kuningan oge teh hilapnya nuhun nuhun ke dihampunten we boh pilih ke kalalapan pribadinya ka wargi-wargi sadaya sakitu we nya ke lah urang ira panggih deui nya duh kare takdiran apa lah alah ampun teh nya saribuk ayeuna mah jalma teh euy nya da urang gida tong lila teuing lah malam takbiran urang cuang ka musholah urang cuang ka musholah kan beda ayeuna mah da poe lebaran da rame ongko nya urang jaga mangke ka penting nakeun bae ayeuna mah cuang takbiran bae heula nya cuang ka musholah ka ditu geus penting ongko da barudak narungguan di ditu lobaan nya mudah-mudahan we atuh urang teh ye non sukan teh hujan ongko urang bahkan urang teh salat Id sukan teh nya mudah-mudahan ulah hujan we lah lur nuhun ke dihampura kasadayana nuhunkeun hampura lahir batinnya oh bilih kuring seueur kasalahan kalepatan dina tayangan-tayangan videonya oh bilih aya tingkah laku atawa ucapan anu teu hade nuhunkeun dihampura lahir batin nya rehna dina penting ayeuna yang hareupan lebaran teh nya Idul Fitri nya nuhunkeun dihampura pisan da malum dah kuring make kaayaanan aya mangasyukur non ngaranna teh heureuy guyon gitulah hiburan ngaranna ge nya nuhunkeun dihampura sakitu we lur nya minal aidin wal faizin nya mohon maaf lahir batin kasadayana nya mudah-mudahan orang teh tergolong ka jalmi-jalmi anu soleh nya anu taat kana ajaran mantenanana nya sakitu we lur deh cuang naon ngaranna teh takbiran ke cuang ka ditu ka masjid hiburan lah sakedik alah ampun deng euy aing siaka bisaan ayo cuang ka masjid cuang takbiran ayo ayo siapa mangkat masjid cuang takbiran aja lo gue didinya kadieu mangkat nandun ngaringgalkeun tulaning ge ka mana ka masjid cuang takbiran ayo atuh lah